dina ilmu kewalian caritana eta cai teh akan ngomong cai ngomong lamun cai di ember, cai di sumur, cai di empang, cai di kali, cai di keran, lele jelema mantes ngising cai ngomong ka dieu hayu ka dieu aing ditugaskeun nya ngabersihan sia aya nu dadabul ku taneuh ku bobolokot ku sagala rupa kotoran cai teh ngomong di kali ka dieu cek ada teh aing nu ngabersihan ngomong cai teh eta ngawean nya ka dieu hayu ka dieu tah lamun cak anu najis teh imbung ulah mah isin ulah isin aing ditugaskeun jang para tiga bersihan sia bong ieu mah isin kajen teuing mah sare bebelepet ge rasakeun ge ku sia sare bebelepet emang kumaha kitu pamajikan saya ge indit kajen ku kumaha ge pinuh ku najis gitu. Nah ulah ku najis koromod geus pamajikan geus kieu bae si kakak mun kuna amban lain deui cenah teh sarua ieu jeung sia mun sia seungit karak aing seungit aing bau sia mah bau atuh bau jeung bau mah tah ngaranna nyetel gitu aing ngomong tah ieu cai teh ngawean eta keur carita bahasa zahir horenganan di wali teh aya kesejukan aya cai di jero hate teh aya caian ilmu makrifat eta cai ketika ilmu makrifat ngaranna hikmah dikaluarkeun sanajan ku kumaha ge tetep bae jelema ngarasa sejuk bae sebab naon caina bening caina bersih makrifatullah wa rasul. Ketika eta teh digambarkeun cai ilmu makrifat ketika dikaluarkeun hikmahna kabeh jelema ngarasa sejuk ngarasa tentrem ngarasa ngeunaheun dicarekan ngarasa ngeunaheun dicarekanana ditiupan ngarasa ngeunaheun ditiupanana teu kumaha bae sebab nu kaluar teh cai herang lamun cai herang kaluar nu deuk mandi butuheun nu deuk nginum butuheun nu endek masak butuhan ka cai herang kabeh butuh ku hese-hesena ku ari cai herang ku ari cai teh steril make mesin hayang timbul cai herang ku hese-hesena cai herang ku ari lantaran polusi baheula di sawah urang nginum cai sawah ge aman bae baheula diurut kitu kebo eta ngeunah bae lantaran polusi kuari coba-coba orang. Nah ialah kesejukan batin para wali Allah aya makrifatan disebut hikmah eta teh bagaikan cai nyana teh ngawean ka dieu caki mah teh ka dieu hayu ka dieu urang bebersih nu matak bebersih kudu dicai bebersih enggak di akhirat tolong kiai dulu kan buka dakwah ya kan saya juga pernah ngundang kiai yang waktu itu bayarnya kecil balik lagi kan kiai jangan banyak omong lu tolongin gua nih ngomong teh cai teh ngomong masya Allah karim ngan teu kadenge ku urang okos aya manuk merak keur nyabutan buluna cabutan buluna dicabutan datang beberapa hewan nu ngomong manuk beo rak kunaon eta bulu dicabutan ieu cenah cekna ngabahayakeun hei maneh teh terkenal di dunia dengan keindahan bulu maneh ketika maneh disapa ku manusia ngajerebebek jelema tersenyum bagus amat buluna merak ketika maneh lempang bulu dijerebebengkeun kabeh ngerasa senang geuleuh bulu maneh justru cek cenah ieu dicabutan teh lantaran teu eureun-eureun ketika kapanggih jeung jelema kula ngajerebengkeun bulu ketika jelema makin ngalem ka kula makin dijerebengkeun
horenganan ieu teu ngabahayakeun kulah hayang kapanggih jeung jati diri kaula nu mantak dicabutan bulu kula. Nah cak manuk beok sia teh ku bodoh-bodoh teuing bebeja ka manuk-manuk sejedoy tuh aya manuk tuh merak keur nyabutan buluna sakitu bagusna sakitu indahna ieu terkenal nanya teh aku kaindahan buluna kuari keur dicabutan daratang kabeh kadenya kunaon ngaku naon kana sia hook eta hook henteu aing mah hayang nyawa ka jati diri aing cabutan munyan. Nah kuari tuh manuk merak geus gundul geus teu bisa ngejar bebeng. Tuh manuk merak bloon geus teu bisa ngejar bebeng. Tuh manuk perang bodoh merak bodoh geus teu bisa ngejar bebeng. Ditanya deui cek beot teh kok kitu amat. Iyalah asli ka aing. Aslina aing keur menikmati hirup. Ngeunaheun kuari hirup lantaran jelema geus teu melu ka aing-aingan sakadar jeung Gusti Allah hungkul. Hirup boga kanikmatan ketika teu boga bulu. Keur aya bulu, aing diriung-riung jelema bae. Dipuji-puji jelema jeung aing naga hayang kapuji. Kuari aing geus senang ka Gusti Allah. Eta manuk merak ngomong. Manuk merak ngomong. Mantak asup lamun jelema ngajerebengkeun bulu eta ngaranna Kiai Merak nu kos. Merak eta nu kos kitu ngaranna. Satungtungnyana asa aing. Hei. Eta mah hebatnya sabulna. Aing kan. Oh, hebat kan? Asa aing satungtung kos kitu kana rakacak manuk merak. Kuari aing geus nikmat geus bulu geus jelema merak gundul asal kapanggih jeung merak gundul geus tah ku sebab kuari geus teu dianggap nyana ka Allah bae mantep orang hirup tah nu mantak satungtung urang boga bulu ku jelema bakalna ieu dipuji-puji bae urang senang kana pamujina bahaya nu batak jelema diorbitkeun dina kori ngorbitkeun suara jeung makharijul hurufna neraka. Ceramah nyana teh keur ngaorbitkeun kemonesan nyana dina hukum jeung kehebatan nyana jahanam. Encan wau ka Allah masalah. Lamun geus ditoler-toler merak gundul karak. Lamun geus kiai geus teu ngajerebebengkeun buluna ka karak. Nu sugih teu ngajerebengkeun buluna ka karak. Pejabat geus teu ngajerebengkeun buluna ka karak. Hiji, Allah bulu mah bulu bae, tapi ulah maelu ku bulu. Ka Allah. Eta kan bahasa merak lain lalagaan. Ku hese-hesena cak manuk merak teh aing teh ieu hese jasa lantaran pujian-pujian ti jelema lain lalagaan maka kulantaran kos kitu ku aing dicabutan urang kudu berani nyabutan bulu nu aya di awak urang demi untuk ma'rifatullah wa rasul. Lamun encan nyabutan bulu moal bisa kajen kumaha ge wauh jeung Allah sebab sapopoe urang kapanggih jeung jelema waduh kiai pinter amat irung bekah. Waduh baju pendi gagah amat. Saya teak. Enggak jahanam ge kerakna deui eta mah. Jahanam ge kerakna deui. Belah dituun kerak naon teh kadinya teh. Atuh asal asal geus kos kitu. Asal kiai dipuji atuh saya teh. Eta bulu teh ngabahayakeun. Cabutan bulu kena wauh ka Allah. Lamun geus dicabutan karak jelema geus eueuh anu mandang mantap ku waliullah mah leuleuweungan heula geus leuleuweungan heula geus teu dianggap ku jelema karak dibere ku Gusti Allah ilmu marifat ketika geus aya ilmu marifat balik deui teh mah bulu mah sapada dicabutan doang engke mah manuk merak ge kembali deui nyana geus teu nganggap ka bulu karak di dieu leuwih hebat merak nu ieu jeung merak nu itu lain deui nu itu ngajerebebengkeun hayang kalem nyana mah geus ngajerebengkeun geus teu nganggap ka bulu sebab pernah dicabutan ku sorangan. Gambaran ibadah ka Gusti Allah lamun can bisa nyabutan bulu-bulu nu aya di urang sugih cabut kasugihan urang boga jabatan cabut jabatanana urang boga kitu predikat kiai cabut ka kiaianana
kenakeun batur teh ngahinakeun ka urang, kena batur teh teu nganggap ka urang. Karak lamun geus batur teu nganggap ulah dionang sama kiai kos kitu ieu. Senang urang, masyaallah aing geus teu dianggap, geus aing mending dianggap ku Allah bae, kajen ku manusia mah teu dianggap. Ieu mah lain pan. Tatangga teu nyahueun aing kiai. Masyaallah. Aing geus kebal sebenarnya jadi kiai. Nyana hajat aing teu diundang tahlil, goblok meureunana. Pajar lain kiai meureun aing. Suratan ku nyana kepada yang terhormat tetangga yang goblok. Emang kamu tidak tahu bahwa saya kiai? Kok yang lain diundang saya enggak? Gedean mana kiai saya dengan kiai yang kamu undang? Ditolol tuh coba. Kita kan kiai tolol eta mah gitu. Masya Allah tah malah lain merak-merak acan jaketro tah meureun. Geus kikikan lah. Merak ona merada aya batik-batikan. Cabutan bulu urang. Nah, lamun urang geus bisa nyabutan bulu karak. Iyalah lain lalakon sapoe 2 poe sabulan 2 bulan satahun 2 tahun. Ngaranna dalam rangka suluk. Cabutan urang datang ka nanaonan hirup. Kubatur dibajar hebat-hebat ilmu ja ilmu nu Allah, kubatur pajar gagah beja gagah nu Allah, kubatur batar sugih ja sugih nu Allah, kubatur bajar pajar hebat-hebat nu Allah. Aing mah jauh naon hakikatna mah ja isuk pageta bade cawokot ku Gusti Allah. Naon hartina aing atuh dihareupeun Allah. Atau mah hanya anggapan-anggapan jelema bae. Nah, geus nyabutan bulu mah bakal kos kitu. Tapi lamun encan nyabutan bulu, alhamdulillah di hadapan kita ada kiai yang akan memberikan ceramah, ialah Kiai Haji Fudholi. Pakai deres ya itu dapat. Waduh, saya kuliah lama itu. Ntar saya nggak ceramah kalau nggak pakai deres. Kiai tolol tuh. Geus maning bubar geus ulah didengekeun tah geus. Bulu mah diterap-terapkeun malah malin merak-merak acan ieu mah. Tuh, mantak aya bae bahasa manuk merak kunjungan. Tak iyalah. Urang kudu bisa jabutan bulu. Engke geus wau jati diri urang ka Gusti Allah kakarak di dieu boga hikmah. Lamun urang geus jadi berhikmat, ibaratna cai bersih. Ketika cai bersih kan ngomong cai kadieu. Mantak hubul khalqi, cinta makhluk. Cuman cinta makhlukna lain hayang dibere, lain hayang dipuji. Hubul khalqi, cinta ka makhlukna teh li irsyadihim wa li ikhrajihim an zulumatit tabai ila anwari arwahihim. Jadi nyana teh resep ka makhluk teh deuk dituduhkeun besi can nyahoreun wudu, can nyahoreun salat. Besi can nyahueun ka Allah li irsyadihim wa li ikhrajihim an zulumatit tabaihim. Ieu perwatakan anu jahat anu jore di awak maneh. Hayu kade urang bersihan, kade bersihan hanya nu boga makrifat, nu boga hikmah, anu caina bersih lah, anu bisa ngabersihan watak-watak anu saralah. Ila anwari arwahihim supaya rohna cekas sakumaha aslina baheula. Nah, ngararomong ngorenganan masyaallah karim. Ulah disangka henteu ngomong. Ieu batu-batu ngomong, kayu-kayu ngomong sakumaha Kangjeng. Kangjeng teh kan disapa ku batu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Batu salam. Kayu tangkal korma ka Kangjeng Nabi assalamualaikum ya Rasulullah. Onta ka Kangjeng mah assalamualaikum ya Rasul. Mau ka Kangjeng Rasul assalamualaikum ya Rasulullah. Ya Allah ya Rabb. Ih, geus pugu jin ka Kangjeng Nabi mah assalamualaikum ya Rasulullah. Mantak aya di Al-Qur'an surat jin. Nah, ieu teh hayang dibere penerangan, diutus kita nyampekeun baliguan walau aya. Tah, kos kitu mantak haji pendek kamari aya nu gaib teh anu kitu. Bebe jajan. Kuntilanak kayaknya. Emang sajurusan lamun urang ngawirid surat jin datangna jin. Mun urang ngawirid kitu ilmu kazuhudan engke urang teh hayang nanaon. Urang ngawirid
anti tembak bakalna urang moal terak ditembak urang ngawirid ka dunia nyana ngawirid ka kuntilanak kan kuntilanak babaturanna kuntilanak sajurusan entah nyawa tilok sieun ka kuburan ge tilok sieun batur aing kabeh sakieu aing rajana iya jadi ngaromong kabeh sesuai jeung karakter manusia ngabogaan karakter etalah nu kudu dicumponan kabutuhan lamun mata resep kana nu indah-indah hayang dicumponan kabutuh mata ceuli hayang adanya suara nu merdu-merdu hayang dicumponan kabutuh ceuli irung watakna hayang ngambek nu sengit-sengit hayang dicumponan perwatakan irung letah hayang ngarasakeun nu lazat-lazat jeung nu ngeunah-ngeunah hayang dicumponan zakar asal hudang hayang dicumponan ngomongnya jangan kau biarkan aku jangan ngomong sarua bae eta ulah pajar teu ngomong eta kos kitu ngomong suku leungeun ngomong kabeh sesuai jeung kebutuhan-kebutuhanana nu mantap urang teh sapopoe teh neangan jang nyumponan kabutuh kanyahoan kan gerage ulah waka ilmu makrifat ilmu pasti bae heula cek Imam Ghazali engke kadituna bakal ngajaokeun ilmu makrifat jelema bakal neangan naon nu dibutuhkeun ku nyana bakal ngadeuketan nu bisa nyumponan kana kabutuhnyana sebab ketika jelema lapar berarti butuh dahar neangan nyana restoran neangan nyana warung nasi warteg hayang minum neangan nyana di mana kafe hayang kopi misalnya hayang teh misalnya dan lain-lain sebagainya nyana neangan jang kebutuhan nyana nah ketika hayang kawewe nyana ge neangan bae di mana ieu nu bisa di mas kawinan terus eta mah menormalkeun nu teu normal di mana aing kudu meuli di mana aing kudu meuli mulai geus teu normal geus aduh duit tangan ge aya 50.000 bah berarti si mbak bisa dikredit eta mah kos kitu ya 1 kali paket 3 kali bayar oh gak apa-apa eta kan kebutuhan nah berarti kan geus kos kitu tah asal jelema karep asal jelema neangan kitu asal jelema neangan restoran lapar jelema neangan kafe berarti hayang nginum jelema neangan disesuaikeun jeung kabutuhnyana saha nu bisa nyumponan kabutuhnyana nyana tentrem berarti kiai lempang ka pemerintah berarti aya kabutuh kajen kumaha teu kudu dicaritakeun aya kabutuh 100% kajen kumaha ketika pemerintah datang ka kiai atuh sarua pemerintah ge aya kabutuh ka kiai teh aya kabutuna wallahu alam mungkin ai pemerintah endeu ka kiai mah deuk ngaji masalah deuk ngaji mah atuh masalah mungkin bae minta nasihat masalah ngaji keneh ngaranna datang ka kiai teh hayang persahabatan bae lantaran aing mah teu bisa ieu teh ibadah lah hayang ngawauhan kiai bae sugan bae di akhirat ku wauh mah ke rada kagupai-gupai masalah kabeladiana aing hayang wau ka kiai jang nyumponan ka hayang aing butuh ka kiai eta sebab aing deuk naek di dewan aing deuk naek jadi gubernur aing deuk naek jadi bupati ieu mah penjahat tinggal di deuleu bae kuari kiai ge datang na ka pamarentah teh apakah deuk ngaji maknya deuk ngaji kudu ka pendopo eueuh konsepna ngaji ka pendopo berarti itu di balik ngaji ada udang di balik kutang nah ini geus kadeuleu nu lelempangan di mana bae cek Imam Ghazali lain cek kula naon hartina kula atuh ngan macaan konsep-konsep ulama-ulama ahli hakikat seperti eta lempangna di mana etalah nyana keur jumponan kabutuh nyana lempangnya na di dinya nyana keur boga kabutuh di dinya
nyana kelempang dirinya nyana kabutun adinya jelema di partai berarti aya anu kacumponan nyana ketika di partai kajen kukumaha ge sebab jelema lamun henteu kacumponan moal kalumal moal hayang di partai moal hayang kajen kukumaha sebab naluri manusia selalu kitu nah nu paling bahaya dina kolbu teh aya lelembutan kolbu teh ngomong diantarana nafsul lawamah aya hawa kahayang teh kudu dicumponan ketika dicumponan bungaheun nyana saha sih nu bisa nyumponan nu mendak jelema teh deukeutna jeung si kacumponan kahayangna jelema deukeut jeung si kacumponan kahayangna jelema deukeut jeung si kacumponan kahayangna moal bisa dipaksakeun si ieu kayang deket jeung ieu tapi beda henteu bisa nyumponan moal bisa deket kajen ku bisa mental kajen ku kumaha bisa mental kahayang hawa ngaranna nah ieu teh deket amat ka dieu aya kacumponan kahayang ieu kiai ieu pengusaha deket ka kiai eta pengusaha hayang deket ka kiai berarti hayang aya anu dicokot di kiai elmuna. Lamun kiai gak deketan nu sugih berarti kiai aya kabutuh jang nyumponan kahayang kiai sebab kiai teh ya boga kahayang nu sugih nu bisa nyumponan anak weh dalit katanya anak kadina dalit nyawa sia dalit teh mukholid teh dalit teh kental tidak bisa dipisahkan weh sebab bisa kacumponan nah eta teh kos kitu tah mentek awewe ge lantaran nyana bisa nyumponan kabutuh urang ge bisa nyumponan kabutuh nyana maka terjalidah hubungan cintrong nah di sini ada trisno aduh kita cari kebutuhan nah ieu keur carita urang hirup teh kitu bae kajen kukumaha ge saha nu bisa memenuhi kebutuhan aing deket ketika butuh deket geus teu bisa kacumponan kabutuhan anak bila perlu pepegatan aing mah jeung sia teu hayang aing geus hayang wau guru tinggal guru babaturan tinggal babaturan teu hayang sebab naon geus teu kacumponan ka hayang aing nu mancak lamun lain lillah babaturan teh henteu karena Allah aya retakna wae kajen kukumaha sebelah pihak teu karena Allah mah sebab aya kahayang kacumponan kabutuhna ketika teu kacumponan kabutuhna geusaan inu bahaya ketika kahayang diteruskan baik wari hayang jadi RT hayang jadi RW hayang jadi lurah belian jelema demi kahayang hayang jadi bupati belian hulu jelema demi kahayang hayang jadi gubernur belian jelema demi kahayang hayang jadi presiden belian hulu jelema inu bahaya demi kahayangna kumaha bae carana nu ngahalangan bodoh nu ngahalangan sikat ngilah hawa lelembutan hate urang teh ngomong nginaheun mun aing jadi presiden kumaha bae carana jadi duit aya di aing kekuatanna dibeli ku aing polisi dibeli abri dibeli jeleban ternama dibeli penting aing jadi presiden kajen ku kumaha ge ieu kan jahat kahayang teh seperti gitu nah dengan puasa kahayang urang teh kuari dieuweuh-euweuhkeun hayang dahar lain lalagan ka Allah keun gerage hayang nginum lain lalagan ka Allah keun geus urang kuari mah nginum geus wani henteu dahar geus wani urang teu dahar jima ulah mending di ka Allah keun heulanan sapira ti pajar datang ka magrib ta eta urang teh keur bojona kos kitu teh anggapan Gusti Allah lain lalagan aing nyaho kahayang sia sebenarnya sia lapar tapi nu dideuleu iwati keagungan aing masyaallah lain lalagan geus ku aing pokona we sia dihampura sakabeh dosa sia sebab sia geus nahan lapar lain lalagan aing nyaho sebenarnya sia hayang nginum kajen kuku bahagia sia teh hayang nginum aing teh nyaho tapi sia demi aing wani sia henteu nginum beuh nungguan maghrib malah manggis kieu bae jam angel jasa jam amau ieu jam terek jam genep puter lain sia abah jam genep urang ngadaguan 10 menit
Masya Allah. Tapi orang keur main catur 10 menit nanaonan. Nonton TV 10 menit nanaonan. Tapi dek buka ngadaguan 10 menit asa 10 tahun bae. Percis kos ngadaguan dek kabogoh dak ngeureuk datang. Kabogoh datang geus kieu deui. Diputer bae kitu sia jam ku aing. Udah deui. Anu ngalangan ngawas. Ngurang, mene aing datang geus kahalangan ku sia. Jelema teu puguh teu karu dicarekan. Tiupan jalan, tiupan bebena aing datang tiup. Udah datang ka tai kotokan di jalan. Tiupan. Dek datang ka Bogoh teh pus gitu. Angel perasa. Dek datang jam angel. Tapi pakai maksiat sakeudeung. Kahayang-kahayang urang teh kuari kurang ditapaan. Allah Maha Uning. Uning Allah nu mantak lain lalagaan cak Kangjeng Nabi rogoma anpurajuli cilaka irung jelema ya rugi luar biasa. Kunaon emang ya Rasulullah nu mantak rugi cak Kangjeng Rasul teh aing disebut zukirtu tapi walam sholli teu daek maca sholawat cilaka sia ngaran aing disebut sia teu daek maca sholawat cilaka sia. Rogoma anpur rajulin silaka si jelema kunaon boga indung bapana kene tapi jare teu daek nyumponan hak indung bapana cilaka sia. Rogoma anpur rajulin cilaka sia Kangjeng Nabi. Kunaon emang datang bulan Ramadan datang kadek liwat deui Ramadan sia can meunang pangampura. Lantaran teu ngalaksanakeun ibadah di bulan Ramadan cilaka. Tah dumantak ieu Ramadan teh lain lalagaan Gusti Allah teh keur ngaur-ngaur rahmat jeung magfirah. Beuh di aur-aur. Ayo rahmat aing jeung magfirah aing kuari keur di aur-aur gaur sia gaur. Ayo terus. Untung jasa anu puasa, untung jasa nyabari maca Quran, untung jasa nyabari tarawih, untung jasa bari sedekah, untung jasa di jero bulan Ramadan rahmat jeung magfirah Allah keur di aur-aur urang. Beuh nyangais nyanyuhun nyangandung nya di tukang naon ngaranna di tukang di dia aduh di tukang di dia naon ngaranna ieu di dia di ais rahmat teh masyaallah sia rahmat gede-gede di suhuna ya si rahmat dah ieu urang keur digaurkeun rahmat masyaallah nyanyuhun nyangais nyangandung nyang kitu ngakep pohara jasa untung selesai Ramadan inuh rahmat jeung magfirah. Ketika Allah ngagaurkeun rahmat jeung magfirah di bulan Ramadan puasa henteu urang ngaji Quran henteu kemudian sedekah ge henteu selesai Ramadan urang teu beunang nanaon rogoma anpurajul cilaka teh Kangjeng Nabi sakitu keur di aur-aurna rahmat embung mulung rahmat Allah embung mulung magfirah Allah mangpang meungpeung geura di bulan Ramadan teh ye hayu urang gaur hiji jelema ngaran Muhammad di luar bulan Ramadan mah manehanana teh terus bae maksiat masih asal bulan Ramadan we mandi make baju puasa salat bahkan qada sedekah diseling-selingkeun ku tetanggana ge sia puasa teh bulan Ramadan ulah ngomong an aing bae sia urusan sia besok ngurusan batur muka aing mah setahun sekali salat aing datang ka lebaran beres lebaran aing teh salat deui asal Ramadan bae kos gitu taraweh nya nabu bedu war sedekah bulan Ramadan teh da kos ngaji Quran jauh puasa maca Qurannya tarawehnya sedekah asal Ramadan bae kos kitu teh nya mah tah asal di bulan luar bulan Ramadan geus saha geus kasaritakeun kacaritakeun pae begitu maot ka intilah ku waliullah tanya kumaha kaayaan maneh di jero kubur masyaallah bangga kula bahagia kumaha surga
sia ka surga muka lantaran ngagungkeun bulan Ramadan. Bulan nu lain meletik. Letik bulan nu sejen mah kula mah Ramadan doang. Dipinuhan kula mah qada segala rupa bulan Ramadan. Wah kula wah jadi ahli surga. Masyaallah paingan diunggal lembur loba nu kos kitu. Mana nu kawa salah geus. Geus pokona di bulan Ramadan pakai ibadah bae ke. Maksiat ge bulan Syawal. Aja sia maksiat bae ke ngomong ya aing mah ditah ku Ki Uci cenah gitu. Ibadahna bulan Ramadan doang cek nya ge cenah ge. Syawal mah teu naon maksiat. Salah tafsir sia mah. Pajaran ditah ku aing bae. Nah iyalah Ramadan lain lalagaan. Aya jelema di bulan Ramadan teh nya wajib qada, nya wajib kifarat. Wajib ma'al qada'i as-shaum wal kifarah. Wajib disertai qada teh puasa. Ngodoan puasa jeung kifaratul uzma jeung ta'zir. Kajelema alaman nafsada saumahu ngarusak puasa nabi Ramadan di bulan Ramadan yauman kamilan bijma'in tam. Masyaallah sih ada bulan Ramadan. Jelema di bulan Ramadan kemudian ngahaja-haja jima. Ingat nyana eta teh nya wajib qada puasana wajib diteruskeun tur bayar kafaratul uzma bari ditakzir deui ya karim. Sia ada bulan Ramadan mah ulah deket-deket jeung pamajikan. Asa pamajikan gagal hayan ditu sia aing puasa ya kayak penting sia daekna jeung aing beurang ulah aing keur jeung Allah beuh tegep ade cek pamajingna kula mau digak bulu ngadengeunna Kak beda ti sasari aing ngaji pan ku ari mah yes aing ge kamar aing khusus ye cara paranti kholwah Gusti aing ge asana bisa hiber aing sawas pada ieu Ramadan ulah diganggu ku sia. Antak di bulan Ramadan teh nu bagus bae kieu. Neng kadene. Bulan ieu kan bulan Syabannya. Tah 10 juta tah jang dapur keluarga urang tah sabulan. Tah nu 10 juta jang neng bisa meuli baju, meuli calana, sempak, sendal tah 10 juta. Tah 10 juta jang budak. Budak kurang 10 juta nya guys kakak ibadah ka Gusti Allah. Oh nuhun Kak ibadah bulan Syawal bebeja pamajinan Kak kula leungit kongkorong Kak urusan sia tah mah henteu ieu bang diteangan ka dieu teh ge eueuh salah nondon meureun ci lain Kak kula jasa teu salah tapi ieu leungit loba omong lah. Mudah eta dibagikan 10 juta tetap kurang. Kakak mah pinter connect. Kayu bagus kos gitu tah petakeun ti kuari kayak itu. Taya. Ses kakak mah ulah dipikiran Allah bae kakak mah. Beuh Kak. Ya guru kakak ge henteu kitu beureun nya. Aing kalebihan guru. Coba-cobalah kalebihan guru aing. Tah. Iya hebat eta ibadah kos gitu. Eta kadirinya naon eta tah? Eta tasbih nu leutik teh kan gede aya tang. Geus dipajangkeun tah. Hayang make nu leutik nu ieu, aya nu sedang nu ieu, aya nu bade jasa nu ieu. Biasa eta. Nah. Ieu naon ieu Quran tah. Timimiti leutik sedang bude. Mesti kakak yang nu leutik nu ieu, aya nu bade nu ieu. Dipasing-pasingkeun ku kakak hayang nyaho coba awak ge. Hayang make nu mana aya. Ieu naon ieu kayak ieu gelas. Ieu jang naon? Ieu jang kopi nu ieu. Nu jang susu. Cenah deuk ka Allah ka atuh ka Allah mah urusan roh. Aya awak papan kudu di kopian segala rupa.
Kakak jadi pinter kan? Atuh ngaji kakak mah. Itu. Iya bungkusan kopi, iya susu mesti aya kok di kamar teh. Kak, ieu mah bal kebal ge, ieu mah bisa ngawarung, Kak. Lalu ngomong sia. Atuh bade kiloan kieu meuli kopi meuli susu. Teu tinggal geus disiapkeun ieu tah ieu paranti eta na tah geus aya meuli buka ku kakak. Teu mah lain kolwah kos kitu bakal ngawarung leutik ngaranna. Tah eta disiap-siapkeun ku urang. Teh ibadah. Jadi urang kan kadeuleu. Jarum ge dilempengkeun ka Allah. Jarum dilempengkeun ka Baitullah. Tinggal ngalempengkeun hate urang. Geus disiap-siapkeun geus ulah diganggunya. Coba pemajikanna datang ka sabaraha we kuatna. Ulah nyoba aing. Bukan aing mah doakeun. Sia ya kakak ka Allah. Heeh. Menang 3 poe teh Noel. Tual toe. Can deuk ka Allah. Loba omong sia. Penting mah meunang, penting mah teu meunang ge beurang. Tangkep Allah ka ditu. Ye, bala sia baju barah kieu atuh. Kamari ngadeuketan. Lah, carekan. Beurang teu meunang ge penting mah teu naon. Ya tuku lagi geus siap ieu kai penting mah ieu. Ku ari geus teu pake calana, Kak. Tah. Siga ade beurang mah beurang awas. Lamun beurang ngalaksanakeun jima lain deui urusan anak. Ieu kobo sajabati kodok kudu mayar kafaratul uzma. Kafaratul uzma teh naon Kiai? Ayat ku raqabatin mu'minatin ngamerdekakeun hamba anu mukmin. Waduh, bila iwadin salimatin an aibin tanpa aya urup-urupan jeung salamet tina cela nukhillu bil amal ngan eueuh di urang mah abid mah berat berarti mun eueuh abid lamun eueuh abid fa in ajaza lamun teu bisa maka wajib shaumu syahrain mutatabi'ain wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Ikan lain lalagan kafarat musbat kos kitu tah. Masya Allah 2 bulan puasa berturut-turut. Ya Allah ya Rabbi karim tak sigade. Lamun teu bisa fa in ajaza an shaumihima wajib it'amu 60 miskinan. Wajib mere 60 miskin likulli minhum muddun min ghalibi kutil balad. Saurangna sakmud berarti 60 liter mun teu bisa it ku raqabah je eueuh wari puasa 2 bulan berturut-turut teu bisa keneh kumpulkeun yatim 60 atawa miskin 60 bere nyana teh saurangna saleter. Jadi 60 liter. Bahkan nu bagus mah berek perlengkapan pakaiannya baju samping kopiah eta mah perlengkapan anan kitu ngaran untuk menyempurnakeun. Nah, kos gitulah aya ieu ge. Sahabat tuh cilaka tuh. Cilaka. Kunaon sih cilaka? Aduh, cilaka. Cilaka kumaha sia? Kula, aduh. Kunaon? Aduh. Poh, kieu teu kuat, kula aduh kakapalan jeung pamajikan. Kakapalan atuh sia teh. Geus kitu kudu kumaha tuan? Geus ku masalah. Geus kos kitu mah itku raqabatin bae geus. Perdekakeun. Abid anu bagus. Anu cacad dina gawean anu kuat. Boro-boro jang meuli abid tuan jang dahar gesek. Puasa bae atuh, puasa. Itu bisa meuli abid mah. Puasa berapa poe tuan? 2 bulan berturut-turut syahrain mutatabi'ain. Boro-boro 2 bulan ieu ge Ramadan teu kuat. Karak sabaraha poe kula geus ngalengkaan pamajikan atuh komo 2 bulan terus-terusan. Geus bae atulah kuari mah mere eta naon gara-garana korma 60 miskin. Atau gandum 60 miskin 60 liter. Waduh tuan atuh kula mah miskin jadi anak teu boga jang mere teu boga kayak tugas
Kanjeng Nabi ka jero dibere ku Kanjeng Nabi tah Tuhan ijang miskin nih supaya maneh ieu kacumponan tah kaparatna tos bagikeun ka miskin Tuhan deui nu pang miskinna di lembur ieu iwal ti kula Kanjeng Nabi seuri nggak satu dahar ku sia atuh lo itu seuri Kanjeng Nabi ge siapa pang miskin mah yang dibere bareng ayo geus kaparatan awak sia ku sia keneh tah Masya Allah babari jasa aja Kanjeng Nabi mah bawa ka ditu bawa ku nya jinjing ka pamajikan non eta Kak ieu ti Kanjeng Nabi jang kaparat miskin mah urang miskin dahar ku urang geus ieu babari tah ieu lah Kanjeng Nabi Masya Allah karim nu hese kabeh jeung Kanjeng Nabi oko setetekeun nu eman da aya jelema namu ka Kanjeng Nabi begitu namu ka Kanjeng Nabi mawa onta bagus begitu asup ka Kanjeng Nabi cak babaturan nu eman urang geus kebal teu ngadahar lagi onta ieu onta pelitu jasa peucit habek peucit batu geus peucit oh masalah geus sia dek tanggung jawab cekeun eman ayo geus peucit ya beres peucit bagikeun aing dek nyumput ku sia udah di bejaannya geus moal di bejaan nyumput nya ngagali pasir setik aju ditutupan ku daun korma nya di dinya we cici pas tamuna keluar kaget tuan naon teh kaget otak kula anu mencit masa anu mencit iya tinggal tulang talengna doang keluar Kanjeng Nabi sahabat saya anu mencit ya udah ngomong saya anu mencit udah ngomong kabeh ge diancam tadi ku neemon udah dibejakeun ku sia nya moal cek nya teh katilu kali awas sakali deui ulah ngabohong cek Kanjeng Nabi ya sanu mencit ya otomatis kan nista maja utama embu ngabohong nu eman si nu eman di mana ku ari wallahu alam bejakeun di mana undek ngabejakeun lumpang Kanjeng Nabi ka arah kabelah ditu nanya sia mangge nu eman cicing dia mangin eman tadi dia cicing ulah loba cicing sia awas aing nabi Allah ya aing nabi Allah Rasul Allah bejakeun di mana nu eman tuh disingkapkeun ku Kanjeng Nabi daun kormana nyana keur kieu we eman udang ja udang cekel ku Kanjeng Nabi dibawa ka hareupeun mati Aisyah kunaon eta mencit ontak ji kula mendititah ku babaturan kula atuh dititah ku naon daek demi friend Masya Allah Aisyah teh nyumput ka ditu nyumput kula teh embung kamagihan ku tuan sedengkeun cek kula teh aing ulah di bejaan nya anak keneh nu ngabohong ngabejaan ka kula aing geus kieu kudu kumaha sia nu eman lah tuan kula sok hese-hese tamu tuan onta bagus dipencit ku kula jadi dibagikeun jang sahabat tuan bayar habek si nu eman mah kitu bayar geus ulah hese-hese tuan aduh ngajak Kanjeng Nabi bari dicekel di usapan meman siamat bayar geus tadi duit da kula nu mang mayarkeun kula daek mayarkeun mah tanya sahabat Kanjeng Nabi pikat serine karana nu eman eta kos kitu atuh geus beres bayar tadi wah superdit beres bayarkeun ku saya tuh hebat kan bola mah cenah teh bayar geus endit untung kan cenah teh untung cek Kanjeng Nabi ulah loba omong lah gara-gara ini itu ini cek babaturan teh mun aya pencit teh man Masya Allah jadi eta di zaman Kanjeng Nabi ge aya beta nu pikaseureun pikasebelen tapi pikaresepeun eta Masya Allah karim nantak Kanjeng Nabi sok seuri sorangan ge belum inget ka sinu eman sok seuri sorangan heueuh bae ka pangijingna teh seuri heueuh pangijingna mah seuri bae eta lah keistimewaan sahabat ailillah mananon ge masalah kulillahi ta'ala bakal cair bae nu hese ge lamun teu lillahi
taala kulillahi taala wasallam. Wajibu mal qada'i al imsak lisaub wajib barjeng qada teh kudu imsak ke kudu kos puasa bae dina genep perkara dina genep tempat wajib di Ramadan lapi gairihi puasana di bulan Ramadan lapi gairihi itu hari di lain Ramadan. Nomor kedua anu ngahaja-haja buka tetep baik wajib imsak wajib kodok wajib imsak. Nomor kedua ninggalkeun niat ti petingna pohon teu niat beurangna teu puasa tetep baik wajib kodok engke tur jana wajib imsak teu meunang dahar teu meunang indung sanajan teu puasa. Nomor katilu alaman tasahara zonan baqa alail fabana khilafu disangka kunyana masih peting kene hudang gitu hudang neulejap weuy jam 3:30 sangka melalui jam 3:30 dahar nginum teh tas nginum teh kan nyana ngarokot tah set bari ngadaguan azan subuh tekerbal di sisi mata jih besar kotok mah dibuka iya geus beurang cek kira di dieu jadi 3:30 barang deuleu ka jam 1 deui jam 6 ya Allah berarti jana sahur tadi teh ya nyangka peuting keneh deuk deuleu jam atau boga sangka we bahwa peuting keneh ternyata horeganan geus beurang wajib kodok engke nak tur eta teh wajib imsak poe eta teu meunang dahar teu meunang indung ya deh tadi mantap kurang jam-jamna hati-hati kalimah alaman banalahu yaumul salasi syaban anahu min Ramadan nyana ngadedengekeun bae begitu ngadedengekeun tanggal 1 Ramadan ternyata encan kadenge begitu isukna jana teu puasa horenganan geus tanggal 1 Ramadan. Heuy, 1 Ramadan ieu pa ieu. Ya Allah, aing mah keur penting teu niat. Tadi ge isuk-isuk atuh geus ngawudu. Di imah ngopi sugan teh lain tanggal 1 Ramadan. Harita keneh nyana kudu eureun tur teu meunang dahar teu meunang nginum poe eta. Wajib imsak, wajib qada. Nomor kagenep alaman sabaqahu ma'ul mubalaghah min madbadatin rasul sakin nyana ngalawudu begitu ngalawudu ka kemur ka kemur ketelajuran lek ya batal puasana na eta engke nyana sihada teu meunang dahar teu meunang nginum sanajan nyana teu puasa eta kairung kan kairung teh lamun urang kairung kudu diinsisak dikitukeun ka sebreng ha teh ieu kaleuwihan ka dieu teh batal puasana tetep kudu qada poe eta nyana teu beurang dahar teu beurang nginum kitu keneh lamun ngisang nah ieu teh ulah jero teuing ukuranna kerewed salawe disebutna. Nah, eta kerewet salawet ya masih kena zahir. Geus lamun eta leuwih teh eta berarti urang lamun mandi junub, nah eta teh kudu dikumbah, anu ngeriputna teh eta mantap kudu dibetenkeun. Nah, anu keriput eta teh kudu kakumbah lamun urang mandi junub sebab eta masih kena zahir. Contohna kos kubasikeun supaya jelas. Contohna ente neuleuh kebo. Kebo lamun ngising kan kaluar teh se. Ta eta zahir ngaranna. Eureun ngising ngelepot deui ka jero. Naon bedana urang ge jakos kitu. Lamun hayang jelas ente ngising kacaan. Belah mana ieu? Atawa ente embung ngacaan. Nah, ukur ku sorangan. Lamun di kacaan kos kitu kan teh ukur ku sorangan. Nah eta teh mun jero teuing ti eta berarti batal. Nah, asup sakieu cek piki batal tah. Sakit. Mun asup sakit tah ka jero tah setengah saparapat teh. Untuk betenkeun nulis nu rapi ngisang. Tuh
sarua bae awewe ge sami ieu awewe barang hareupna teh aya zahir aya batin lamun rangda diuk cingogo na eta teh nu kadeuleu eta zahir nu kadeuleu eta zahir mantak lamun hayang nyaho awewe teh ukuran zahirna datang ka mana kudu jelas kan eta mah kan kudu jelas sih hade nyana naek kuduna kaluhur ke tu gentong lak belum pakai celana salakina mau sepidol wala saya bisa pakai sepidol jak sing rapi diuk nan bari di sepidolan ku salakina teh tah ieu nu kadeuleu ku aing mah ieu ieu tek eta anu kos kitu ngaranna zahir kadi ke geus beres karena kacaan punyana ieu horengan teh tah kesya ngapraktekeun deui di imah tungtungna batu kaburu ngagambar eta ukuranana aing ge dipikir mah kos kitu tuku batu ieu mah mun hayang jelas cak guru kos kitu cak guru mun hayang nyaho lamun awena rangda ai parawan mah kan atuh teuas kan parawan bobolongan geus babari ai parawan mah eta anu teuasna atuh zahir jauh bobolongan nya mah pan ai nu rangda mah kan beda ngantek kieu aja lamun parawan kiri parawan da teh lamun ki rangda lamun rangda geus boga anak wer kower nah dieukeun nu kadeuleu ku bata zahir eta zahir eta kudu kakumbah eta sing hade geus ngasupkeun barang leuwih teh eta batal lamun diluhureun eta masalah teu batal teh sing hade urang puasa teh kudu mantep nomor katilu nomor kaopat geus beres batal puasa biridatin kuridah jelema keur puasa murtad batal wahedin jeung ed awewe keur puasa ed batal wanipasin jeung nipas awewe di bulan Ramadan nipas batal wiladatin awewe di bulan Ramadan wiladah batal aya jelema keur puasa jununin edan batal walaulah loh sanajan seketika batal bae sadua bae wa bi igmain jeung ku ayan batal sekerin tadabim mabok ngahaja-haja batal sarua bae batal in anama jaminahar lamun nyana mabok henteu ngahaja batal mabok daraan mabok anu teh geus sarua bae turang lembur kan teu meunang bau bensin asal bau bensin atuh geus teu bisa ajeun kumaha ge lembur bae diajak ka mana ge moal haju kos urang kota moal lembur bae ngadarah daging. Nah, naik mobil, aju nyana non kita katari, utah uger teh bata. Tapi lamun ngahaja utah bata. Tasih ade ulah ngahaja-haja. Tuh etalah cerita tentang puasa supaya urang rapi didangalaksanakeun puasa. Abe puasa orang diterima ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngai urusan puasa nuku urang dibahas tadi adalah tentang puasana sakadar puasa zahir, disebut puasana puasa awam eta puasa kanak-kanak kos kitu. Puasa teh tawalah puasa gan zahir doang teu dahar teu nginum eta puasa lalaga. Puasa teh kabagi tilu aya saumul awam nu tadi
teh dahar teh ginum teh jima buka nama masya Allah pohara mantap cek Kangjeng Nabi man pariha bidukhuli Ramadan haramahullah jasada ala niron jelema nu bunga kadatangan Ramadan haram jasada ka neraka pan mantep okos urang nu mantak bunga naon sisia eta nu mantak bunga cek Kangjeng Nabi teh kapan saha jelema nu bunga kadatangan Ramadan geus pokona haram ka neraka aing ge bunga kunaon sok dipangbalikeun baju ku mak ge bunga kunaon ai saur sok sagala aya teu jadi ai ge bunga kunaon bonteng suri selalu mendampingiku aduh lamun bukanya kopinya teu jadi lain eta bunga teh kulantaran Ramadan teh ngabogaan magfirah jeung rahmat bulan anu pinuh rahmat jeung magfirah nu mun urang asup di bulan eta sorga bengis ya Allah lantaran ketika urang aya di jolo bulan Ramadan kemudian urang puasa di bulan Ramadan hayang nyaho kahebatan rahmat Allah jeung magfirah Allah cek Sidina Umar urang robah ka dieu robah urang doa urang lempang urang doa lempang urang ngadoakeun cek Sidina Umar cak lempang teh mudah-mudahan Gusti lantaran abdi ieu lempang lain salempang-lempangna dibere kakuatan ku Gusti hampurakeun Gusti ieu Zaid anu keur lempang ngadoakeun sare hees ngadoakeun hees cak hees teh Gusti lain sahees nahan lapar jeung dahaga Gusti hampurakeun ketika wudu cai ngocor cai ngadoakeun cak cai ya Allah ya Rabb panghampurakeun jeung bere rahmat ieu jelema nu keur wudu atawa keur mandi wudu lantaran nyana teh nyaho kulage teu diinum ku nyana cai lalaunan ka kemuna ge lantaran menghargai tuan ya Allah ya Rabb panghampurakeun cai begitu badahanana ka masjid lempang geus kadoakeun begitu asup ka lawang masjid teh ngajerit ka Gusti Allah ya Allah ya Rabbi di jero lapar jeung dahaga masih keneh nyana sempat berjamaah geus Gusti teu ridho kula macak lawang masjid teu ridho lamun masih keneh ieu teh panghampurakeun jeung pangberekeun sorga Gusti lawang masjid encan datang ka jero lawang geus kajerit nu mantak sih ada ka lawang masjid urang guru kikian nuhun lawang nuhun cak nu teu nyahoeun teh waduh budak ngaji ka Cilowok jadi kieu teh budak mantak urang Iran Syiah lawang masjid teh kieu-kieu sabenerna mah salah teh beunang henteu kudu dikitu-kitu ngan nyana nyaritakeun kana ngomongna lawang makam di jerona aya Sayyidina Husein setiap jelema nu negara ka Sayyidina Husein lawangna bae kan ngomong negara ka Sayyidina Ali lawang kan geus ngomong ngan nyana dipraktekeun haju sujud di lawang iyalah salahna urang Iran urang ge tah lamun nyaho ka caritaan Sayyidina Umar kan ngaromong mang mentakeun hampura ka urang ngajerit di lawang masjid ngajerit urang lamun dibukakeun hijab moal kuat urang ka jero mang mentakeun hampura atuh deuk nanaon di samping eta lain sakadar sakitu kumaha cak lawang teh Gusti di sampingnya na dibere widadari nu biasa pangberekeun widadari nu luar tibatan eta lamun can dijawab ku Gusti Allah lawang masih ngajerit keneh bae mantak cek Gusti Allah geus ulah ngajerit tuh deuleu barang di deuleu karak cicing lawang mantak aya kacaritakeun jelema nu ngimpi di bulan Ramadan kapanggih ujung kesenangan surga istana cai ngocor makanan minuman dan lain sebagainya teu kebal nyana keur cicing di sisi kali aya awewe masya Allah
Gelis jasa. Hese nyaritakeun apa tah gelis. Kutilan. Cedaan. Pan awe urang mah sanajan gelis ge coba ge pitak ge aya bae. Malu ya. Gelis jasa. Nyana kan baca langsung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. La ilaha illallah muhammadur rasulullah. Di jero ngimpi. Itu ge sarua asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. La ilaha illallah muhammadur rasulullah. Cak nyana, kok maca la ilaha illallah? Kula ge sarua hamba Allah percaya ka Kangjeng Nabi, percaya ka Allah, percaya ka Kangjeng Nabi Muhammad. Neng ieu teh geulis amat sih. Kula dipersiapkeun jang kakak cak. Aduh. Ya di jero impian geus teu kuat jasa. Langsung ngarawe. Mundur nya na. Sit. Dirawe mundur. Pacana neng jeung kakak tapi pada belum saatnya. Nanti setelah engkau wafat baru ketemu dengan aku yang asli. Hudangnya na. Begitu hudang masya Allah sengit na aya kene. Sengit na aya kene kadeureuleukeun kene langsung ngadoa ya Allah lamun memang bener eta widadari jangkula kula mah paehan mah. Geus teu kuat kula mah teu sanggup hirup di alam dunia riweuh. Loba nu demo Gusti. Mendingan kula mah geus hijikeun jeung nu eta bae. Langsung diijabah balepak bae. Teu kuat jasa ta ieu keur carita tadi itu puasa Ramadan lain lalagaan. Masya Allah. Puasa teu dahar teu nginum gampang. Lantaran kagampanganana budak leutik umur 7 tahun aya nu kuateun. Budak leutik umur 8 tahun loba nu kuateun. Budak leutik umur 10 tahun loba nu kuateun. Lamun budak leutik umur 12 tahun bae kuat, 10 tahun bae kuat, 7 tahun bae kuat, atuh kumaha urang nu gede. Kuat apa budak puasa orok-orok ke kuat. Yang heuy bae budak datang ka magrib urang sarua yang heuy datang ka magrib naon bedana jeung budak. Puasa orok. Puasa nomor kedua mah muasaan mata, ajak puasa mata. Di samping teu dahar teu nginum teu jima, mata urang ajakan puasa. Ulah dula deuleuh kanu dilarang ku Allah. Ceuli urang ajak puasa ceuli. Ulah ngadegekeun nu dilarang ku Allah. Irung geus kieu. Jangan buat lauk asin. Hayang geura magrib bae sabir lauk asin, tapi lain deui mah gabus sieum. Asana jelema bari teureui. Nah, ulah irung urang teh ulah. Masya Allah. Ajakan puasa mata urang, ajakan puasa ceuli urang, ajakan puasa sungut urang. Ulah datang ka gibah, ulah datang ka namimah, ulah datang ka kidib. Jeung sajabana leungeun urang ajakan puasa, suku urang ajakan puasa. Tah nu hese di samping teu dahar, teu nginum, teu jima. Ieulah ngajakan puasa anggahota urang. Mata urang geus make maca Quran, urang di bulan Ramadan mah ceuli urang ngadengekeun bacaan Al-Qur'an daripada hees. Mending daripada urang mun beuntak urang bakal ngalayang bae, mun beuntak urang neuleut TV bae, mun beuntak urang teh bakalna kitu ngobrol, mending hees kunci lawang trek. Gas hudang-hudang ke pas adzan maghrib. Karek aman. Aman. Inget ka uwa bae didoyong. Wajib noh. Kita kitunya nama teh. Sare ke hudang zuhur, sare deui hudang asar, sare deui hudang maghrib. Ke isuk kitu deui. Cek pamajikan aing masa tahun ge, poso kos kitu kuat cek bener. Puasa si kos kitu ngaringku, besok mah gateum. Daripada maksiat teh kos kitu puasa. Tah ieu hese ge muasaan ieu tah disebut puasana saumul khawas.
mata ajak puasa, kurang celi ajak puasa, irung ajak puasa. Lamun puasa model kos kayak kieu, model kos dedahar, teu nginum, teu jima. Ieu kabeh diajak puasa, mata celi tah ke tanggal 27 Ramadan sakumaha Al-Qur'an diturunkeun di bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar. Urang bakal dibere ku Gusti Allah Lailatul Qadar. Iyalah anu dibadam-badambakeun ku jelema Lailatul Qadar di bulan Ramadan, ayana di bulan Ramadan. Ulah sok ngomong sambarangan, budak aing dulu Lailatul Qadar ka di bulan naon? Syawal. Lu salah aya bulan Lailatul Qadar bulan Syawal, Ramadan. Nah, ita muasaan mata ceuli irung tah abah mah keur zaman di pondok keneh kaget di cerita abah. Di pondok keneh brak pondok muka. Kakula bebeja. Masyaallah. Eta lah tanggal 27 Ramadan. Belah dieuna keur diimah di dieu. Kabeh perasaan nanaon. Terakhir eta teh naon garang-garana jempol suku beureum diwudukeun ge barak-bak terus becaang lain beureum caang sinar. Kaget. Keur wuduna mah biasa kene wuduna pas ka suku jempol cahayaan sinar. Kaget. Eta lah malam tanggal Lailatul Qadar. Ieu puasa lah tah urang teh ti kuari gara-gara belajar ti kuari. Coba aya mah TV urang kasih sisikeun naon geus. Ulah renyak-renyak ganti. Kitu kene HP puasa ti HP bae geus jago. Puasa HP bagi aya nu puasa ngomong teh naon teu set ka dieu. Geus kieu dikenal pe di ieu non kadang-kadang di non di ieu mah naon motor klakson eleh motor ge eleh ngeun goblok budak terek nih nyana tetep aya di goblok-goblok ge kieu mobil tit enar ka tengah kenyan mah tolol eta kuari mah kos kitu teh embung jasa ieu teh embung jasa tinggalin tina lagu-lagu jeung sagala rupa. Tah lamun hayang urang puasa anu mantep ulah kos kitu. Hayang nyawa coba awak urang teh. Bebe jaga pamajikan kakak neuk di jero kamar we keluar zuhur, keluar asar, ke keluar maghrib nya. Bo Kak. Asana kakak jadi putih kayak kitu. Seolah sok kitu atuh ka aing. Sugan bae kula rada resep kakak hideung. Bukan naik gitu bae benernya putih kos ayam negeri kan putih kana. Tah, urang aya ngajajal coba kos gitu tah. Tapak ngaranna puasa teh. Jadi puasa nomor kahiji mah puasa awam, nomor kedua di samping teu dahar teu ginum teu jima teh muasaan anggahota disebutna puasa khawas. Aya deui puasa khawasil khawas. Puasa khawasil khawas mah puasa make kolbu. Selalu ingat ke Allah. Nya nama batalna lamun teu inget ka Allah batal. Asal teu inget ka Allah batal. Iyalah para mursalin, para nabiin heset abokos kitu mah. Nah ieu puasa khawas ge lamun mata dipake neuleuh nu dilarang ku Allah batal, khawas ngaranna. Ceuli dipake ngadengekeun anu dilarang ku Gusti Allah batal, batal. Nah teh kos kitu. Urang mah mun dahar batal, mun nginum batal. Dan dibere tabah. Adapun tanggal hijina menurut hisab ieu ambalaya tuh. Menurut hitungan cek ahli epimeris jatuh Ramadan 1438 Hijriah Sabtu pahing 27 Mei 2017 dengan ketinggian hilal 8 derajat 56.45. Mun diceritakan panjang. Nyukom sami jatuh Ramadan
1438 Hijriah Sabtu Pahing 27 Mei 2017 adalah pada hari Sabtu, tinggi hilal 8 derajat 59. Badiatul misal sami jatuh pada Sabtu Pahing, tinggi hilal 8 derajat 11. Fatra'ub al-Manan jatuh pada Sabtu Pahing 27 Mei, tinggi hilal 7 derajat 4 dakikoh 21. Salam. Syamsul Hilal jatuh pada hari Sabtu Pahing, itu tinggi hilal 6 derajat 59. Luhur. Nurul Anwar 8 derajat 27. Sulamun Nairen yelah karangan Syekh Mansur jembatan 5 dipakai anggaran setiap ulama salafi memastikan dan makakan hisab anu ijma'na adalah malam Jumat. Panjang mau diceritakan lantaran dia ala lakur bae teu diceritakan panjang-panjang. Tinggi hilal 7 derajat 20 dakika. Jadi gede naon gitu karena bulan teh geus ieu mah teu kudu dicaritakeun. Insyaallah puasa urang bakal rempang terempung bakal rempung di poe Sabtu. Lebaranana adalah hari Ahad, berarti orang puasa 29 Sabtu Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu orang lebaran. Darjatnya tinggi sarua bae, tinggi sulam menang 3 darjah, kemudian gitu epiwaris menangna 3 darjah sarua bae deui, kemudian gitu Jokom sarua menangna 3 darjah sekian, kemudian Badiatul Misal menangna 4 darjah malah, kemudian Fatra'ub menangna gitu 3 darjah kemasekian 38. Luhur Syamsul Hilal itu tinggi derajat hilal 3 derajat 43. Nurul Anwar sami 4 darjat malah. Ieu mah keur carita Sulamun Nairen adalah jatuh pada hari Ahad ke lebaran. Urang puasa 29. Insyaallah lamun memang ru'yatna pemerintah sesuai jeung aturan urang puasa bakal bareng. Andai kata pemerintah mengumumkan hasil ru'yat teu akur, dipersilahkan untuk mengikuti pemerintah, jangan simkuring kuriwe insyaallah dek make hisab Sabtu. Adapun bapak-bapak ibu-ibu tunggu pemerintah engke pemerintah ru'yatna poe naon persilahkeun. Ulah kudu bingung-bingung ibadahna lain ka pemerintah hanya ngumumkeun mun bener nyana menang ganjaran, mun salah tanggung jawab jaga di akhirat, janyana naga tetep ibadahna ka Allah. Kula geus boga keyakinan sorangan lantaran ngaji nyawa si aing ngaji ya aing ngaji tuturkeun aing ulah ieu jang aing we sorangan tutungtur sama aing bae ieu aya merak keur ngejere bebeng ieu teh jadi kula lantaran atuh loba wasiat-wasiat geus lah udah caritakeun dua situ teu bagus dek make hisab Sulamun Nairen tanggung babarengan jeung ulama di dunia. Urang ngadoa bae wahsyurni fi zumratihim terus datang ke akhirat dek bareng jeung ulama nu bener dek dituturkeun di samping kitab-kitab lain ulama geus ngaikrarkeun hayang make Sulamun Nairen bareng jeung Ki Mansur sakitu bae. Ente dek milu jeung Amerika los, dek milu jeung Prancis los, dek milu jeung Inggris legeg usia. Aing mah dek milu jeung ulama bae. Geus sakitu. Ulang haruan ka aing. Engke ke ditu di ais ku Syekh Mansur, ini anak emasku cekeun ada. Aja Pendi jangan salah lo.
Ngapain ikut gua lu? Sono lu sama Wilhelmina lu sono. Isin mereka di akhirat tahun gitu-gitu. Geus tanggung bobolokot milu jeung ulama geus beres. Sakitu we konsepna beres. Teu kudu milu jeung kula. Tujuan pemerintah poe naon eta lah nu kudu dituturkeun. Jang ente. Di cenah kula beunang milu ka kiai we ulah sok iluna na. Ulah saksa ilu-ilu da ulah. Geus ka aing ka sorga cuma diajak paing. Bah cenah kiai so amat ka sorga je atuh sorga nu Allah. Aja aing na milu jeung ahli sorga atuh beres. Ja kawali cinta, katuan Syekh Abdul Qadir cinta, katua Maulana Hasanuddin cinta, kabari kakarak balik ti zarah-zarah ti wali-wali. Nyana nyahoeun. Ye, si Mansur make kitabna atuh geus deuk bah. Boga kayakinan lamun teu yakin keneh bakal diajak ku nyana atuh ulah milu. Ya aing mah boga yakin milu geus. Gege digawe tah hayang dikitu-kitu. Perebut ke wali ieu kadieu. Ish, ulah perebut urang babarengan ayo. Bareng. Ayo nu milu saya teh. Ayo ulah. Kebal-kebal jangan tetap diajak di tukang. Iya wakir carita hisab bun dicaritakeun panjangan darjana tinggi datang ka dibere cara-cara ru'yat jeung bulan-bulana geus aya sagala rupa ka mana ngujurna belah mana ayana mun ru'yat neuleuna ka ditu apa ka ditu atuh geus aya sagala rupana. Nah ieu mah keur carita luhur derajatna maka teu kudu dicaritakeun panjang-panjang insyaallah asana puasa bareng lebaran ge bareng ge nu akur jeung hisab jeung pamarentah ja aya anu kakarak 15 poe geus lebaran. Aduh jarang lebaran teh heula bae nya. Lain deui teh urusan kos kitu mah. Ieu mah lebaran urang. Di jero Ramadan teh aya zakat fitrah sing hade. Urang wajib ngaluarkeun zakat saurang sasok sok teh 3 mud samud saleter mucung berarti 3 liter setengaheun lah. 3 liter setengaheun saurangna teu bisa ditambah teu bisa dikurang. Cenah urang ayeuna mah tambah bae geus kumaha mah belajar ibadah salah. Ulah belajar ibadah di jero nu geus diatur. Geus bae sakitu 3 liter setengah titik nupang bagus-bagusna meulin beasna. Lamun urang Jawa di dieu teh hendak balik ka Semarang, ngajak kata di Semarang ulah di dieu. Lamun hendak balik ka Surabaya, ngajak kata di Surabaya. Sing hade abeh mantep ye ibadah ye. Ulah sok jadi omong-omong ye, ngontrak di sini, ngezakat di sono, naon hubunganna jeung kontrak ya mayarnya nama. Ye, sok jadi haharuan batu deuk ibadah bener. Ulah sok itu jadi jangan ngising di sini apa di sini. Atuh ngising mah de bandem dihanap ngajakat mah lain deui. Macem-macem ibadah da kos kitu teh mantap kurang mah ieu. Kula mah nyaritakeun nu mantep deuk balik ka Jogja di bulan Ramadan di ditu di Jogja engke ngazakatna. Di dieu ge santri di dieu tilok ditarima ku kula nu deuk balik di imah ngazakatna. Ulah ka dieu ulah engke di imah ngazakatna kecuali nu endek lebaran di dieu mas-mas mbak-mbak baru ngazakatnya di sini nya jeung mun dicaritakeun masraf zakat da sing bener lantaran aya hak-hakna ulah sambarangan supaya mantep di ibadah teh ulah sok aju dihulah dihelah sagala ka mushola sagala ka masjid zakat ulah fakir miskin ya. Jadi jang supaya orang ibadah mantep. Ige salah penggunaan. Orang ngajakat ke pemerintah, tampung ke pemerintah, aju ke pemerintah, di kamu sholakan di kamu majelis salah. Fakir miskin. Mustahik zakat masjid. Mustahik zakat itu mushola. Mustahik zakat majelis taklim. Adapun nyana neuk ngalaksanakeun seperti eta, sabodo kula mah ngabejakeun doang. Kula mah hayang henteu dibere tilok ente kumaha saya ngan ngabejakeun salah tapi kos kitu teh nu bener nalah
Salah bae ieu mah keur carita ngaji pan ieu mah. Mustahik zakat masjid. Mustahik zakat majelis. Mustahik zakat kiai dibere Samarenda menang di zakat. Kadeja. Ngarenjak betungtung nama. Ini kudu jelas. Mustahik zakat lasam ada 8. Nah, fuqara, masakin, kemudian mu'allafah qulubuhum, kemudian atuh dan lain-lain sebagian anu geus urang nyaho. Lah geus fakir miskin bae nu hese-hese lah. Fakir miskin bae ulah nu hese-hese. Ieu mah keur carita, adapun ditampung ku pemerintah, kemudian pemerintah nyalahgunakeun, tinggal tanggung jawab di akhirat rasakeun. Henteu kudu mah teh ayeuna ngan nyaritakeun ngaji teh kos kitu. Ngalah teh kos kitu tah. Salah bae, bener bae. Adapun nyana nampung sangat bagus sebenarnya mah. Aya badan amil zakat ditampung, mantep. Gua ge setuju jasa. Setuju kuda ge lain lalagaan. Nah, tinggal bagi sabaraha kecamatan sabaraha desa, berapa fakir miskin, mantep jasa. Udah sok aju salah guna. Dek dibikeun BHS mah ka kiai segala atlas, Cipudoli mah embungeun atlas yang BHS bae. Malah mah yang tamer dua deui nya nama hayangna. Ulah ti zakat. Ulah ti zakat ulah. Ya kan teh beda ada sosial seje. Ulah nu kos kitu aja disalahgunakeun. Kan jadi berat. Urang kan hayang mantep urang ibadah teh ya. Nah ieu sakali deui emas, mbak, endek zakat, nu endek balik mending di imah. Ulah sieun dihaharuan supaya mantep. Ulah sieun dihaharuan supaya mantep ibadahna. Aduh, cenah ieu di dieu ge dipaksa, bere di dieu mah ala kadar bae. Saya RT na teh, nih uang rokok aja ya tuh. Ini mah buat RT aja. Saya ngezakatnya nanti di Jogja. Udah itu tanggung jawab saya, urusan saya. Cek RT teh entar di sono enggak ngezakat, di sini enggak ngezakat, urusan gua itu mah. Mau ngezakat mau enggak itu urusan gua, ke neraka gula gua. Ieu keur carita ibadah supaya rapi. Supaya orang mantap. Orang kan kayak aing ieu dicokotan bae ku pemerintah sih ditasarufkeunna bener henteu daripada kos kitu. Mikeunana bener henteu sih pemerintah janu geus-geus mah pemerintah teh teu adil ieu. Boro-boro eta atuh duit nu jelas-jelas ge kudu ka dieu kudu ka ditu jah henteu. Ieu bae haju kos kitu ieu nanaonan ieu pemerintah daripada orang ngereung kos kitu kudu dibejakeun. Geus balik. Lamun orang boga duit tah tama tolak bala aing mah jeung sia. Kayak aing mah Masya Allah karim. Urang wajib lamun urang boga ye salaki wajib ngazakatan urang, nu wajib dinapakan ku urang, wajib dibere zakat ku urang, kemudian pamajikan urang wajib dizakatan ku urang, anak urang wajib dizakatan ku urang, lamun can mampu wajib dizakatan. Hadam urang lantaran urang boga hadam ku sebab urang gering sok ngahadam urang wajib urang dizakatan. Lantaran urang terlalu lintu awak urang teh kudu dihadaman punya anak hadap urang wajib dizakatan ku urang. Tapi lamun hadam-hadam tukang nyapu, tukang itu mah tunan gitu ngaranna dagang, hadam urang tukang maluku henteu. Ieu mah jang kebutuhan urang sehari-hari eta hadap wajib ku urang. Urang miskin, pamajikan urang kaya, pamajikan urang teu wajib zakatan ka urang, teu kudu wajib zakat. Pamajikan urang ge teu wajib zakat sebab nyana wajib dizakatan ku urang. Kemudian urangna miskin teu kudu ngazakat. Babari kan ngan sunah nu boga mah pamajikan duh ngazakat. Pak, bapak boga ngazakat henteu kuduna bapak ngazakatan kula nyaho. Itu mana junta aing dipencet ge lain keluar duit tai aing keluar. Itu boga tah cek pamajikan aga ya yang kakak tah mere heula pamajikan ka salaki tah kajang jang zakat ti sia bager suku tuh kula teh asa. Agak satu tah jadi geus bere anak dizakatkeun. Kos kitu teh kaayana masyaallah karim. Lamun urang ngazakat ulah mikeun kanu diwajib ka wajib anu dijanapakahan ku urang. Urang ngazakat ka pamajikan teu sah lantaran pamajikan wajib dizakatan ku urang. Urang ngazakat
zakat ke anak orang desa lantaran anak orang kewajiban orang zakat ke bapak orang desa lantaran bapak orang kewajiban orang boga bapak kolot ngajakat ke bapak kolot atuh teu naon sebab bapak kolot nanti kewajiban orang jaya bapana ieu iya supaya jauh supaya kayak orang bulak balik bae ngajakat ke pemajikan ngajakat ke salaki lagi ke pemajikan nanaonan mending diliwat habak ulah salah aya paranti sanajan geus nyaho imang ngelingan hungkulnya sanajan geus ngelingan hungkul supaya orang mantep ibadahna nu boga kuat Allah pentalah kekuatan ka Allah anu boga seger Allah pentalah kasegeran ka Allah anu boga sehat Allah pentalah sehat ka Gusti Allah mantak urang hahampuraan heula ka dulur-dulur terutama kula di dieu boh kula manyunya sok sompral sok lalagaan besi anu kasinggung besi nanon kula mentah berteu maksud sama sekali sunggang singgung teu maksud nganyerikeun sakadar nyairkeun supaya hate bisa narima ieu papatah ti Gusti Allah eueuh maksud geus andai kata aya nu kasinggung kula hampura lain kula bae keluarga kabeh adik-adik kula sekeluarga kabeh ieu nu araya di dieu hampurakeun kula geus teu kudu dipenta deui insyaallah ngahampura kakabehan nu jelas urang silih hampurakeun salah pasti aya tapi urang silih bebaskeun kemudian urang silih doakeun mudah-mudahan urang kabehan dibere kuat mudah-mudahan orang kabehan dibere teger mudah-mudahan puasa orang dibere gitu seger kemudian diterima ku Gusti Allah di akhirat orang babarengan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. La ilaha Jibril Mikail Israfil Munkar wa Nakir Rakib Atid Jibril Mikail Israfil Izrail Munkar wa Nakir Rakib Allah la ilaha kahiji Nabi Adam kadua Nabi Idris katilu Nabi Nuh kaopat Nabi Hud kalima Nabi Saleh kagenep Nabi Ibrahim ketujuh Nabi Lut kadalapan Nabi Ismail sembilan Nabi Ishaq 10 Nabi Yakub 11 Nabi Yusuf 12 Nabi Ayub 13 Nabi Syuaib 14 Nabi Harun 15 Nabi Musa 16 Nabi Ilyasa 17 Nabi Zulkifli 18 Nabi Daud 19 Sulaiman 20 Nabi Ilyas 2 hiji Nabi Yunus
dua Nabi Zakaria, dua Nabi Yahya, dua opat Nabi Isa, dua nikmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moal ayadai Nabi dugi kapoe, moal ayadai Nabi dugi kapoe. Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha Jibril Mikail Israfil Munkar wa Nakir Rakib Atid Jibril Mikail Israfil Izrail Munkar wa Nakir Rakib Allahu Allahu Allah Allahu Allah la ilaha kahiji Nabi Adam kadua Nabi Idris